Yang iya mang, bagus ya bajunya warnanya kuning berapa? Saker saha? Seger aku. Ini panas ini. Bayung yang kos kieu aing. Bala aja, Ba. Mike. Naon kan? Arek moal saya teh meuli baju teh. Hayak dibalikin baju. Oh nya heueuh teh hidang sia kamari ngiri itu aya meuli baju. Hayak tuh. Heuh nyumpung aing keur daek kantor sia. Gitu akang itu. Geus tinggalkeun rasa aku mau kembali gampang lah. Ayo. Penting meuli baju heula aing ngajongjon lah sia mau unggal poe ngiri itu aing goblok. Karena bajunya yang nu alus. Heeh ngacaprak wae teh percaya ka aing. Kudu rarede kan mana teh hampir sok Pak. Pokoknya tong macam-macam awas. Sia hariwakeun aku sih gelo Anu alus mah alus pokoknya bijakeun ka Abah. heeh kan dibeurekeun nu alus ngomong wae tapi tong nu mahal-mahal duit lagi eueuh deui. Geula ke lain. Ya toko baju ya. Masih di itu kan pilihan kita bajunya mana alus bener juga aya nu. Nu alus pokoknya nya. Heeh, sia ngomong wae. Mana ada tukang dagang nadi teh? Paok we sugan. Kang ya topi alus ya, Kang. Topi naon, Mai? Tuh. Alus Kang, ieu Kang, topi ieu. Pas beungeut maneh bolong. Jadi dong sama kalanjut terus. Aduh, aduh. Maksud Elah. soal sebut boloon, ke rumah ke boloon. Hai, Pantes tuh, Mai. alus lu. Alus. Angkat ngegelos ya. Halus tuh bener, Mai. Alus. Asia mah kayak halus-halus banget aing juga nu boloon. Kemana tukang dagang teh teh? Sok pilihan, kela menggeus menang ngomong ke akang. Kang. Kang. Kunaon dari mana? Mandi dulu. Kunaon si budak teh nya ih. Mandi. Naon, mana teh naon? Naon ieu baju naon ieu? Ang baju art. Ari sia teh hidang, beraku sia make baju kos kieu. Sia mah sok ngerakeun wae aing, Bay. Mang kieu pokona. Teh hidang ilok abah hijina ge mari nu kieu, Bay. Mang kos kieu ge ngomong ka Abah. Sia mah aya-aya wae. Bung ah. Abah, Tos sok ngerakeun aing. Tos hidang budak teh. Mang Teu nyadar lalaki aing di kos kieu. Yang ieu bejakeun ka Abah geura. Ulah. Sia mah ngerakeun aing bener make ka aya.
Pokoknya mah mereka balik deui jeung abang minta belikeun ieu pokoknya mah. Sok ngerakeun. Loba baju lalaki asli mah sok naon. Nah, ini teh bagus, Akang. Ini teh warna kuning. Terus siapa bener-bener ngerakeun aing wae. Aduh, Makasih ya. Mare emang bisa make anu kieu? Bisa. Geus ngomong heula ka abah kitu mah. Aing beusi kasalahkeun aing kunaon naon ah. Beusi kasalahkeun aing mah geus geus nepi ka imah hajakal deui. Mending meuli anu sajen tuh loba baju lalaki. Mu teu matching eta mah henteu teresep. Teu hidang budak kentak aing mah horeang deui ngajakan sia balanja teh kieu doang sia mah. Supaya nu ieu tah. Geus ge ku aing sia mah ngomong di imah hayang meuli kaos nepi ka pasar hayang meuli daster sia mah sok araneh wae. Ayo kitu mah orang ngomong heula ka abah ah. Koneng atuh. Aing bener-bener aing bunuh diri aing boga adik kos heula bener-bener dah. Itu anu koneng. Tuh, itu kayak ayah nu koneng tuh. Eta mah baju laki atuh. Aing udah ngomong heula ka abah. Yuk ngomong heula ka abah. Nah, dibalik Akang ke hidung. Iya topi batu can dibayar geus dibajut boloon. Yuk ngomong heula ka abah. Sia mah aya wae dasar sia mah emang lagi aneh ti barang bereset oge geus aneh aing mah. Ti barang mah sia bereset oge. Emang bereset mah kumaha itu mah. Siapa barang bereset geus aya pitaan. Ayo orang ngomong heula ka abah. Sok darah ke bae aing ah. Koneng. Sia mah ngerakeun wae aing. Aing mah hoream diajakan sia ka pasar teh. Oh, itu budak teh ngerakeun sia mah. Koneng Akang. Heuh, teh ngomong heula ka abah sia mah. Ah, Cara kanan mah aku abah tuh. sia teh nyaho eta mah sia ngomong ka abah. Koneng. Bah, kunaon ari sia datang-datang meneh kuat hari didengekeun teh wae. Koneng. Tah si Umay, kan tadi diajakan balanja kuing ka ditu, ka toko baju. Kita pilihan baju lalaki kuing teh, malah hayang baju awewe nu buricak burinong. Kumbae rek buricak burinong rek kumaha-kumaha ge beulikeun karunya eta teh kasayangan abah kitu-kitu. Jong beulikeun, arek jeung abah wae kitu. Pokoknya ku abah lah sabodo ah. Nya usah jeung abang tong jeung Akang. Nya geus sembah jeung abah. Itu abah, aing kasalakeun. Itu sorangan abah mah ambek-ambekna ka aing doang. Itu abah buru geura salin atuh ah. Geus sembah jeung abah ka itu ah. Tutur mah aing anu disalahkeun. Nya abah Oke, bola bersama. Oh, David, dinda. Oh, David, dinda. Wah, itu abah. Itu abah. Malah lu nanya. Abah mesti esok ke kuman. Gimana Jang? Jauh kene teh toko bajunya. Itu adi itu Akang. Lain ku nanaon leuleus tur abah. Nah, oke cuma pakai mobil abah tadi ngajuk wae di. Mah mobil naon eta? Mobilan. Ngelo abah teh. Itu tadi jeung Akang. Iya toko bajunya. Komplit gitu iya. Komplit. Aya naon wae di dieu. Aya pokona mah omah. Sambeleun aya di dieu sambeleun. Oh, da mah teh tukang sayuran atuh abah. Ari suka tukang naon. Assalamualaikum. Oh, tukang Aya dagang di dalam mah modar. Sok coba hayang ka mana? Tukang mana hayang? Tadi teh jeung si Akang da sedang ieu mah. Anu iya. Atuh ieu baju awewe Jang. Kembali umeh keur manggung abah. Ari ujang kumaha pikiran anak. Palingan asuh Akang sia ambek-ambekan datang ka imah. Kajeun Bener ieu hayang nu kieu ujang. Tuh aing mun teu nya aku aing mah dibeurekeun ka sia da. Halus geuning Jang aya nu kieu anyang. halus. Sarua jeung abah geuning cicinan. Oke, ieu teh umeh teh lamun manggung teh bisa nyusuan dibuka. Nyusuan abah lain. Oh, kajeun. Ari ujang kumaha. Nu ieu wae geus bener. Sabaraha kitu ieu harga. Nyaho. Coba tanyakeun ka nu dagangna. Sabaraha? Kayak iya mang, bagus ya bajunya warnanya kuning berapa? Seger saha? Seger aku. Ayo tawa kabar dicapak susu umay. Itu ngapain bang saeutik mah kudu paham malu. Itu parawan kene umay itu. Ieu sabaraha aja kok. Bener ya.
Ya kumaha tuh dah emang anak abah mah kos kieu geuning hayang teh baju kos kieu. Emang jenis tahun nih, Bah? Teuing buku abah oge. Ora piton. Spesies anyar gitu. Itu pokoknya Coba aja. Ajaran heula tuh, ajaran mah. Coba ajaran. Oke, we di era di dia mah bising bogogeun tukang dagang mah. Kumaha saeutik mah berek. Dewe di mah tuh abah. Sabar aja nu ki sabar. Iya, bentar, karena parah ya 12, Bah. Sama-sama. Ih, najis aja. 12.000. 120, Bah, 120. Ari suka aja 12.000. Gini ada hargaan geuning aja. Dah hirup cengek mun abah teh 12.000 ah. Ari suka abi teh. Oh, batabar ku ujang. Sugan bisa turun harga. Pak, Ini sih dulu rata 2 jeung dulu 12 teh. mahal. Bodoh gue kadek oke. 12 mah teh bisa kurang. Menjenuh sejen, jeung kaos. Ya udah, Nah, ini celana. aja gini ya. Iya. Jadi kurang hargana. Iya mah baju ulah dipake lebaran wayahna ulah ngerakeun abah. Iya mah. Asal Ulah dibeli dipake manggung doang nya. Asal dibelikeun Masih ke lebaran mah wayahna kudunya yang ada nu saja anu baju nu normal nya ulah baju nu kieu ngerakeun abah. abah. Ieu tuh ulah rada alus jiga aya pake abah ya. Jadi aku tuh gening abah. Heeh, pokoknya abah ge resep ningalina. Sabaran gitu nu kieu nya. Kamana tadi si Bimo teh? Tanya aku modal. Coba garoan tukang dagang na, sabaraha ieu nu kieu. Yuk, Sabaraha ieu nu kieu nya? 20. 20. Sugan teh poho anu tadi baju itu ongko. Ya sok nah deui kaosna, celanana harga bonus. Kayak tadi tamilihan deui kaos jeung calana. Tadi si Kang Dasa milihan topi alus cenah abah, hayang topi Kang Dasa. Topi aja banyak. Lain ngomong tadi belagu. Muhideng Anu muhideng. Iya. Tan ieu tadi teh si Akang teh. Tadi ulah salah sih. Hayang ieu si Akang. Makaning akang sia mah babari pundungan. Tuh, mama inget. Ada tanah ka apa? Iya enggak. Tadi baju nu tadi bawa sekalian. Bungkus. Oh, ya bungkus kalian. Bungkus. Kayak bonus ya. Oh, jeung kaos. Kaos jeung calana. Tadi kaos topi. Ada di warung kabeh ku abah ieu. Ulah tuh. Dituker jeung ali abah hiji ge kaborong. Oke. Tong dikira sombong. Jak. Kan dia lah abah yang ngobrol. Abah teh bade naaro. Ari ieu leres usaha ujang. Mohon, Bah. Taon na milisaran. HND Club. ANB itu. Kaos distro, kos celana, kemeja bisa nyablon kok, Bang. Ah, biasa nyablon. Bisa nyablon. Nyablon Gitu. banget rumah bisnis. Jadi goreng patus deh. Sablon bengocak. Ame eling budak eta. Ada anu. Ieu teh dagang teh ti tahun sabaraha itu nya? Setahun lah. Tak tahu. Alhamdulillah dagang. Aya wae. Syukur atuh. Mudah-mudahan we sing tambah ageng tokona dagangnya, sing seueur amal udangna insyaallah tokona makin laris. Komo amalna ka abang. Insyaallah laris. Keajakan Oh, pasti. duluan abah ka dia borong lebaran. Kayak pamajikan abang kene orang dicanda kan dia. Kawin can. 14 kali. Pas pakai 100 kali per 15 kali. Modal tapi nak aja. Udah kena naon cenah. Mana beuh ikan kieu. Saeutik. Kali mas kali kan pae jadi wadah. Sampai beunghar aing. Aduh ujang beuh ikan abah. Bae ame beunghar bae jadi wadah.